naon deh? Aduh. Iya naon deh? Tunggu. Jangan batuk. Buka puasa teh urang mah eungap euy. Eungap juga puasa teh. Jadi lamun aturan lamun keur sare sok. Ada saluran pernapasan geus ripuh. Saluran pernapasan. Oh, jadi geus loba bakteri meureun. Ari Kang Acu mah saluran pernapasan mah halus. Pernapasan kan saluran keuangan rada peret ieu teh. Sarua. Barang urang teh maksudna mah karena ada munggah haji pan maksudna mah. Beneran karena engke 3 bulanan deui lah. Isukan dina meleman tawongna ka urang ulinnya. Urang. Insyaallah Kang. Jangan radiung gitu. Ngan eta mah pariksa we saluran pernapasan mah. Aya persaluran keuangan alus dinya. Ya kitu aturan ngagorojol aturan henteu. Kalau diangkokeun kawas kana pancuran. Urang teh da pernah cenah ari di Arab mah euy pada urang pangkudu kondisi sehat teh cenah panas. Panas teh 80 derajat centing sabaraha. Di Arab Saudi Sahuri. Saudi. Da lamun melem enog cenah ge di ditu mah kudu digoreng melem enog teh. Manya Sok teh golerkeun dina keusik. Eta teh. Lain manya kan batna eta. Asak. Katincak onta. Mulu masinan ge digolerkeun dina batu. Bakat ku panas. Mulu masinan ogenan digolerkeun dina batu. Asapnya ku ucing. Gitu. Nah, urang masukkan ka Mekah teh. Yang ieu kukumpul urang teh cum. Mudah-mudahan we jadi haji mabrur gitu urang. Itu ladang kukumpul teh aya maunatna gitu urang. Nang paksa kere we. Liwat. Sakedeung deui urang teh rek katanya suci. Ari aing ngobrol ngabulus kalah kakerek. Jaman teh geuningan dolo eta sepor. Atuh kabina-bina teuing geuning atuh. Aing percuma ngomong ge aing mah kada ditinggalkeun ku aing lah. Moal di baturan ieu. Madon batur ngomong ada batur ngomong. Ya madon. Ngomong ya aya kerekmu. Sesapating aing balik lah anu molor.